gitunya mak. Nuhun atuh mak. Kami eta jalan keluar hiji-hiji nama. Wios, neng mah ikhlas. Salaresna teh tos aya nu dipikara. Salah satu siapa pi? Pabrik apa nih pi? Agar Den. Oh, agar ya. Den. Coba lihat itu batako. Oh, batako. Iya, bukan. Pihakku SCG tetap apa batako? Tambah SCG saya sama juga nama. Bukan agar lah. Oh, batako kayak gini ya pi ya? Oh, baru lihat Aden. Sekarang kita lihat ke dalam yuk, kita kontrol yuk. Ayo pelura, ayo. Ini Den, batako. Oh, iya nya pi. Mending tuh asbinya. Iya tewas atuh Den, sama juga batako. Nu hipung mah bolu atuh Aden. Manya SCG teh kitu sesana bangun nama loba jajan di ditu na teh. Oh, buat apa ini tadi? Nu hipung mah bolu atuh Den Aden. nggak tahu batako buat apa? Emang buat apaan ya? Duh SCG teh Buat rumah tuh Den. Oh, Benteng rumah itu dari batako. oh bikin rumah pakai batako ya pi? Iya. Aden. Sana Den, ayo Den. Mangga Den. Iya naon di nu botak di dieu sia. Awas. Kesel aing. Kumaha atuh ieu teh usaha-usi boga babaturan si Iis kumahanya plengap-plengok. Akrut nanya saha atuh. Lu sia ieu murah Is, ya lumayan ngeunah ih. Aing kumaha. Mana rek naon deui ka dieu? Ieu bawa ka itu ya. Pokoknya batako buatan papi punya merek AR ya. Ya. Paling bagus di kampung Cibakung. Keras ya pi ya? Keras, coba. Jangan saya dong Pak. Dagor Bercanda, kan? bercanda. Kepalanya lah. Pokoknya kalau mau ada yang pesen datang aja ke Cibakung. Oh, Punya ketebalan 8 cm, ya. panjang 24 cm. Ada epihnya. Kuat pastinya pokoknya. imah tanya. Mau gagal, Yang nyen gedung imah pi. Hade gitu. mau gagal ya pokoknya mah. Nah Den, tapi buktiin ya kalau batako ini kuat. Lihat sini. Lihat, kuat. Mantap ya pi ya. Kuat. Bener nih. Udah kesel aing boga babaturan geulis plengap-plengok sikeun boloho. Aing kumaha ulun bisa ditanya atuh ieu teh ih. Kumaha atuh meh geulis. Naon ieu? Ih, sia ka dieu. Tah karesel teh.
marah-marah ya udah mah. Jika dia gerak udah nanya kamari sugarnya bener. Heeh, mana kamari ngebantuan odahnya kasih daya, tak kan dirumek-rumek banget odah tinggal di akhirnya jerawat di mana-mana, bagi we mungeun atuh. Nah, Den lihat contoh bangunan yang udah dipakai batako papi. Mantap ya kayak gedung. Kokoh. Bener oke. Ieu teh mun babaturan Aden mesen ka dieu kumaha ya pi alamatna ya? Pokoknya mah datang we langsung ke Kampung Cibakung. RT hiji RW genep Desa Selajambe, Oh. Kecamatan Sukaluyu. Tapi pi sieun teh sarieun mahal. Babaturan Aden teh. Mahal kumaha, murah Den. Oh, sabaraha tapi? 1.100 Aduh. per piece satu. Oh. Pokoknya mah tos ongkos kirim 1.100. Oi ongkir. Murah pisannya. Aya di tempat Tong pokona. diorek kemana mah tuh kira rusak meureunnan. Leungeun maneh mah leuwih kasar. Oke, siap bos. Kunaon atuh ari odah teh abi ge nyata kesel teh si odahnya kesel teh geus eta geus ngadangdanan ini nu rek kawin. Atuh maneh ini di dangdanan atuh angger keriput ai maneh beak wadak sakumaha oge didungkel sakumaha oge angger wes ya Atuh teh. tadi na da kumaha da butuh duit atuh da Ieu kumaha tuh ya solusi dieu teh atuh sakasi ada ya teh. Udah teh. kekeh eta kasidayat aya solusi ku abi dibere. Ih, naon solusina ibangun alus teh awas cia maneh lamun ngilakakeun deui sia. Nya mumu kieu we nya ayeuna mah odah ini ka material. Tah alus jiga nama aya naon emang tadi material teh? Jadi odah teh ka material teh meser hamplas. Hamplas. Hamplas yang naon? Heeh, hamplaskeun kana banget odah ngaglowing jadi kieu. Wani sia wani sia sia tah lamu nyusuk kadinya sia. Panas ya lapar betul itu yang namanya ada yang belut gitu. Wah, ini si Aji. Jom murah Kumaha panen? Beres? beres palurah dinten kamari ge aya nama ngantun meres-mereskeun we. Syukur beres malah. Iya bapak aya teh omongan kaju. Nah, cari ke naon? Pak, oke lah. Hampura kamari budak bapak si Dayat terus ngarieukeun di kampung Pasur Cengeng. Oh iya cenah naon palurah eta teh leres pi orang palurah kamari teh. Moho tuang palurah eta teh. Nah, ini palurah pan dikasih wer jum. Pegawaian dia gitu ngontrol kan ke desa itu ke ngagiling tuh itu Oh nya nu kamari teh teh nah nulis garing ngontrol bisa itu bener pegawaian nyata kamari teh kirang sopan nagihna kamang bubun teh abi ge hampunten we kitu. oh tenang naon tidak enak tong goreng tong manjang lah pokoknya mah tenang ku bapak orang omongan si Dayat mah
meh teu kasar teuing lah kanu kolot teh ngaran kolot nya. Abi ge hampunten we kitu nya Lurah kamari. Teu naon. Kieu Ju, bapak teh ya rek naros ari cemimin teh naon leuwih bener dulurna Ajum. Nuhun teh bibi. Oh bibi Heeh. teh. Namanya ngalih ka dieu. Moal hese ieu mah aya kuncina si Ajum menangkeun cemimin teh. Moal gagal ieu mah lah. Yakin? Aya naon kitu ka Lurah? Bade meser lo. Henteu Jum. Cenah ngadenge mah ieu palurahnya. Cemimin teh randa. Nuhun Randa. Can boga budak. Oh. Gitunya Ju. Nuhun ka Lurah. Iya, Kumaha? Ajum geulu acis teh. Kanten-kanten itu teh aya. Ya, tuh. Iya, Bapak gaduh rezeki ke Ajum ya. Naon ka Lurah teh? Dasar ruas kieu. Iya, mah kerja aja we, heeh. Naon ieu? Kerja aja. Nuhun. Nah, cukup teh, Jung. Cukup teh, Jung. Ya, tuh tambah deh ke Bapak. Cekap meureun aya nama cukup. Mungkin lah ka Lurah. Ya, tuh Jung tambah deh ke Bapak, heeh. Pasti teh. Terus atuh. Bener. Bener. Alhamdulillah rabbil alamin. Atuh ieu Jung. Apa Lurah? Bapak teh hayang minta tulung. Pangdijakeun salam ka bibi. Tenang Pak Lurah ku Ajum eta mah. Gampil si bibi ka cenah hoyongeun ke Pak Lurah. Cocok. Aman pokona mah. Cemimin, aduh. Ucup selalu teringat ke Cemimin, ya Allah, Cemimin bohai, baheno. Kayak Mang Ucup, Hansip Kocomon, Jailan Iya. Cocok pisan. ATM berjalan. Nuhun Pak Lurah nuhun ya. Sami-sami. Mana mah Cemimin benang ku Mang Ucup. Ucup, Mang Ucup. Naon dak? Nyainya. Sami-sami Jum. Gitu we nya di Bapak mah. Bapak ya pergi heula, Oh, pulang heula nya. siap. Nya. Nuhun ya. Ya. Jadinya umat tah. Ya, Yakeun nya. siap. Bibi Siap Pak Lurah. Salam. Iya mah. Rezeki mati mana we. Karena on Mang. Ngusup. Nyakep jaga atuh abi Ujang. Emang kenaon amang di dieu? Oh, Kurang atur lah taktiknya. dia Naon Jang? eta tai kotok teh dihapus-hapus di barepe. Lu lompatan. Ngomong angin digepuk sih ya. Ucup. Naon mau ucup ieu teh? Si aya budak. Budak nu gendut tadi lin. Heueuh budak bieu eta budak sana gendut bieu. Si Iroh lin anu bieu gendut lin, nu lompatan. Bisa mayar hutang ka Mang Bubun euy mah. Moal menang lotek deui anu moal itu iya pokona mah eting daging meuli daging. TM berjalan alhamdulillah. Budak sebut tai kotok coba. Kan bae eta mah. Ieu Kesepisan teh budak saha eta teh. Kan bae. Ya urang teh ieu aya perlu ieu teh. Perlu naon ieu teh? Ieu teh Ujang teh tegedu artos. Lu kamu ge can dibayar 100 ka urang Ujang mah. Hantem ngutang ka Ucup Atuh teh. aya nginjem heula tuh Ujang 200 mah. Engke ku Ujang dibayarkeun eta nu cepet. Nu 100 na. Da mah Ucup mah kasep. Pokona pangkasepna di pasir cengek mah teu aya deui pangbageurna. Pokona mah tuh 200 mah engke ku Ujang digentosan teh anu 100 na. Maneh mah nya. Sabaraha nginjem teh? 200. Ke orang teh ngahlanya di mana nya? Mau
Ucup mah loba tuh. Heula atuh teh. Pesak lagi loba pira kowe duitna teh loba. Tah. Aduh, geningan seueur Mang Ucup. Kela lagi. Pasian amut atuh Ujang dua lemar. Kayak hitung labinya mana? Mana tah? Hiji. Dua. Yuk. Ilah dibayarna. Angkere atuh lamun panen. Batur da Ujang mah boga sawah. Tah, Ujang kan gaduh hutang 100. Tah ieu dibayar jadi lunas utang teu gaduh hutangnya. Kade, teu gaduh hutang. Teu gaduh hutang kela. Kan Ujang teu gaduh hutang 100. Eta ku Ujang dibayar 100 jadi lunas. Ujang teu gaduh sametan namanya. Atur nuhun ketampi ya tasna ya. Kela. Si Ujang teh bieu teh boga hutang ka Mang Ucup teh 100. Dibayar ka Mang Ucup berarti 100. Lunas berartinya. Alhamdulillah berarti si Ujang geus boga hutang lila ka Mang Ucup ayeuna mah. Hese ditagihna eta budak. Kela. Ci. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
genep 7 8 salapan. Nah duit Mang Ucup jadi kurang ya teh. Teu ngarti kumaha ieu teh hitungan si Ujangnya. Ujang!